Aduh, kumaha ieu? Aing mau motorna ai remna blong kieu mah, sieun he. Apa ku aing didorong baik itunya ka bengkel, tapi jauh aja bengkel nage. Mana ieu? Aduh, kunaon deh? Dil, tolongan aing Dil. Atuh siap, Mang Sandil nih bos. Cowok anu siap, sigap, dan semangat nolongan awewe anu tembem kos ya. Naon bisa dibantu Kang Del? Iya Dil, motor aing remna blong, juk gasna sok ngegas sorangan teh, sieun aing mau motorna. Oh, Atau kunaon teh dibawa ka bengkel si Dewi ku Oon. Ih, ganeng sia benjo pugus aing sieun nok bawa ka bengkelna. nyaho. Geus deh, motor siapa yang bae dibawa ka bengkelna? Sia sieun teu mau motorna. Jaka ada nage kos kieu remna uhan, gasna sok ngegas sorangan. Tenang deh, aing kieu ge mantan anak buah Valentino Rossi. Serius? Atuh ngarang lah. Ih, Sebenarnya mah aing pemain bola deh, pemain tarkam. hota? Oh, pemain tarkam, ntar malam kamu aku terkam. Rar. Ih, itu jelas ya Sandil. Rada kieu mamang bejo model. Sembarangan sia tanu eo mah. Geus deh, kadikeun motor siapa yang dibawa ka bengkel Mang Baud? Oh tuh, ieu jeung mer bengkelna. Geus ulah. Ih, nuhun atuh Dil. Oke. Mang, benji lu Mang. Ulah, motor gergering kieu, ilu-ilu. Geus yang di beta baturan si Dewi. Mau benjok baik. Desi. Siang geus teu jadi banci deui tah. Entulah, geus cager. Oh, Cenah ka mana kitu, Des? jangan si Dewi aing. Si manggih si Dewi teu. Entu, Des. Bagus lah manggih mah. Aing orang teh, Des. Gerage lacak si Dewi aya di mana kuari gunakeun tah penciuman sia. Eta sia aing anjing pelacak meureun. Sia nya eta mah nu ngomong lain aing. Ini parah nih untuk sisan dulu teh mah. Des, ieu Des. Ih, met. Si Sandil tuh. Waduh. Del. Udang Del, naon sih saya si dia? Del. Del. Bek. Ieu mah si Sandil sigana pingsan ieu mah bek. Tuh, si Ranage kosna urut kena benturan. Oh, aja met. Berarti ieu motor dibawa ku si Sandil meureunnya nabrak di dia tuh si Sandil ngancel udah ka dia met. Oh, kayakna. Yuk, mantok si Rahna. Tapi met, ieu motor sahanya. Kenyawa aing ge. Geus bek, si eta Gonzales di dinya. Aing nek bantuan heula, nek gotong Sandil jeung bok ai mana. Oh, segera itu ke met. Del. Udang Del. Alhamdulillah. Aya keneh detak jantung nama can paeh ieu budak. Ulah waka paeh Del. Awak gendut keneh mah engkena ngarepotkeun anu ngagotongna. Mantak ripuh, Dil. Ngagotong mait segede kosia mah kostoren. Dil. Udang Dil. Del. Ya, main jepretan. Terus genting batu. Belum sih sama ini benar. Sia sok we. Ya pedas amat bukan. Dewi, kok si aya di dieu sih? Aing menangguan be, cenah sih ngajak aing ulin. Hobi, tadinya Dewi nek anu Desi. Motor kakak Dewi na rusak. Rusak. Oh, rem tukangna belum biju. Gasna sok ngegas sorangan teh, juk kuari keur dibawa ka bengkel ku si Sandil. Oh, Makanya Dewi di dieu ge kenungguan si Sandil mau motor. atuh sia balen mengabaran aing heula. Ku aing ditelepon ge sia teu aktif di nomerna. Dewi poho teu mau HP bi di imah. Tesan. Nah, kebenaran dia kelumpul di dia. Non sia ngos-ngosan gitu. Si Sandil mang, si Sandil pingsan. Pingsan. Oh, si Sandil cigana mas nabrak eta. Jalan motor gaya di dinya. Jo si Sandil ngagoler pingsan, sirah nage memar. Mentokna naon mun sirahna? Juk kuari Sandilna di mana, Met? Di ditu, hayu be. Tapi Jo, eta memang saya motor saha gitu. Tah motor si Dewi. Motorna rusak cenah gemet, remna blong, jugasna sok ngagas sorangan bae. Juku si Sandil ndok dibawa ka bengkel cenah. Oh, Hongsan ge, kan Mang Sandil yuk. Benjo, watir ka Mamang Bejo. ayo ge. Ayo. Duh. Karunya amat tak nempo si Sandilnya. Pasti eta nyeriun si Rahna. Gedeng Dil.
sendal sia diganjel ko aing. Kudu kumanya nyadarkeun siana Del. Tadakeun sadar-sadar ti tadi. Oh, aing karek inget. Aing boga cara ampuh nyadarkeun anu pingsan mah. Biasana jelema anu pingsan mah lamun dibere puak aing sok langsung sadar. Cobalah dipuakan gue aing. Pura nya Dilnya. Dil. Udang Dil. Kira aku sia teu sadar keneh bae geus ngambu puak aing ge. Dil. Wah, kayaknya lain pingsan berini mah. Dil, udang Dil. 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 Mang, Mas Andil kunaon udang mang? Mang, udang. Oh Dil, geus sadar Dil, ulah pingsan bae. Aing ngerasa bersalah. Terus nita sia mau motor aing ke bengkel. Oh, gara-gara sia, yuk Dewi lah. Maaf Jo. Mang. Met, kayaknya si Sandil mah lain pingsan meureun. Lain pingsan. Oh, Met. Soalnya tadi kuaing geus dibere puake kana irungna. Tetep ae si Sandil teu sadar. Biasana kan anu pingsan mah lamun ngambu puak aing sok langsung sadar, Met. Iman to. Waduh, bahaya ieu mah. Bek jantungna deg-degan keneh henteu yuk. Masih Mang, cuman lambat deg-degana. Jangan-jangan koma meureun si Sandil mah. Koma. Oh, Jo, bisi koma doang. Mang, Mas Andil sadar mang. Udang mang ulah koma mang. Dil, maafkeun aing Dil. Aing ngerasa bersalah jasa ka sia. Pokona lamun siang geus sadar aing bakal nurutkeun kabeh ka hayang sia Dil. Dil, sadar Dil. Dil, pokona aing bakal nurutkeun kabeh ka hayang sia. Sebagai tanda maaf aing ka sia Dil. 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 Udah. Mang, Mas Andil. Alhamdulillah, Jo. Memang sia mulai sadar. Oh teh. Dil, alhamdulillah sia sadar aing geus panik be. Dil. Del. Tadi perasaan aing sih ngomong nurutkeun ka hayang aing oh. Bener tuh sih tadi ngomong gitu. Oh Dil, karena aing merasa bersalah ka sia. Berarti iya aing bebas dong maintenance naon ge ka sia. Oh, asal ulah mentan nu macem-macem be. Moal kok. Del. Sia dek teh jadi kabogo aing. Soalnya aing geus kebel bogoh ka sia Del. Kok si Mementra kos gitu sih, Dil? Nyaho memanfaatkan situasi sama Sandil. Kumaha Del? Sia dek teh jadi kabogo aing. Sebenarnya mah aing geus kebel sih Dil bogoh ka sia. Serius Del? Heeh Dil. Berarti keluar orang kejadian ya Del. Alhamdulillah ya Allah. Demet, Subek, mulai ayeuna sia duaan stop godak-godak si motok aing karena si motok geus resmi jadi milik aing. Yes. Alhamdulillah ya Allah. Biuk. Mas Andil ke mana? Berang-berang kieu geus make pakaian rapi gitu. Aing dek bercinta heula Jo jeung Ayang Dewi. Kan ayeuna geus buka kabogo meureun aing. Benjai ieu mang. Dasar alo bloon. Naon sayang ilu? Benjuk rasal mang. Geus ya mah di imah bae hees. Mulai ayeuna si ulun nuturkeun aing deui nya. Kan kori mah geus buka kabogo. Mas Andil kitu amat sih, jadi berubah semenjak kejadian bae jeung si Dewi. Bodoh amat. Ampun aing mah, ngapa ditutur-tutur demi bae. Nah, ai calon bibi ipar aing tuh. Bibi ipar. Bibi ipar jeung siluman gabus teu ka mana? Ih, ngelunjak sia. Bibi di ka mana gitu? Aing belanja ke pasar, Dil. Oh, baju dek belanjana diantar ke Mang Daday tah. Yoi. Naon? Aing
minta antar sia ge henteu, geus itu mabur lah nutur-nutur aing bae. Raribet aing ngol poe ditutur-tutur jombi bae. Ih ulah kitu des, karena aing anu mau belanjaan siana meureun. Ya hobi geus manfaatkeun bae. Bi, ngomong-ngomong, si Dewi di mana kuari? Tadi mah mehna di ditu keur diuk tina bangku, kayana mehna nungguan sia eta. Oh, oke atuh Bi. Urang nyamper ke si Dewi heula nya. Mang, benjo ilunya, benjo keresal di mah baturan. Geus saya mau nuturkeun aing bae. Saya mending ilu jeung Bi Desi jeung Mang Dada itu ka pasar. Awas sampai lamun nuturkeun aing bae. Mau sandi aing mah terus apa ya? Semenjak geus boga kabogo. Atuh sia teh aku boloon, batur bobogohan ku teu ngarti hang nutur-nutur bae. Kunahan gitu, mamang-mamang benjo ndek dituturkeun ka mana elos kumaha benjo be. Geus des, ulah diladenan jelema kurang normal gitu mah. Oh sih, sarua jeung sia, jelema kurang normal sia duaan. Entu lah des, aing mah sebenjo doang. Des, tunggu aku des. Kudu si Mang Dada jeung Mang Handil kabeh pehnakeun. Ih, kapanggih ayang di dieu. Oh, karaga aing dek nyampur ka ima yang Sandil. Oh tah. Oh, tuh, aing geus meuli cemilan jeung urang nyemil. Idih, mantap amat teh. Ternyata selain geulis, gemoy, pelem, hati sia bager oge nya. Aduh, aing makin sayang kasih ya. Sok laju hayang ngopek deh. Ih, sok laju bae sia mau ngomongna. Kumaha ge faktana kos kitu. Nempo ayang besok langsung naik birahi aing mah. Geus lah yuk urang nangan tempat yuk. Aja, urang ka ditu tuh. Ayo. Sayang, di dieu we diukna. Oke. Angga sih hayang mah cemilan. Mulah, aing mah hayang minumanna bae. Cemilan embung tah. Mulah. Biakeun be ku ayang kabeh supaya ayang makin gemoy, makin botoh. Kalau atuh. Mana yang ada? Nih, nah minuman. Hi, sama ayang. Ayah karentana biur sia. Ram jada dua teh Sandil. Nya kitu mah kamari kurang atepkeun bebek. Nah sekalian tah modal ulah sadar deui. Jang. Aing hengasan biur sia meneng tuh. Boleh dong. Wah. Mang. Ih, saya benyok nasi teh ka dieu. Mas Andil, kitu amat si kuari, mentang-mentang geus boga kabogo. Benjo ka dieu kudu be marah. Apa jangan-jangan Mas Andil kuari geus teu sayang ka benjo. Jadi kuari mah Mas Andil lebih sayang kasih Dewi. Sia datangna tepat waktu benjo. Nyawa sia nomeureun ka dieu. Dewi, naon sih ngomong gitu? Iya mamang benjo, ira BG benjonya berken bebas, ya mah eueuh hak ngarang benjo. Betul temang? Naon sia, aing mah ngadukung si Dewi ka bogo aing. Sia memang pengganggu. Ih, Mas Andil, kitu amat yang ngomongna kalau sorangan. Benjo jadi kecewa. Segera kali itu sia mabur. Oh geus, benjo bakal mabur. Ai sikap Mas Andil kieu mah ka benjo. Benjo sangat kecewa jadina. Geus segera itu mabur kalau ngajedog di dieu. Oh, benjo bakal mabur, tapi benjo minta ciki hiji be. Minta ciki. Oh, benjo bakal mabur lamun geus dibere ciki mah. Segera bere yang ciki tah, segera mabur. Tong sia. Nun, Benjo. aya kami tinggal subek. Ojo. Karena naon di dari yeuh. Geus repeh. Kantor ngintip pamang si Bakam. Yang anu tadi teruskan yuk, anu tadi gagal. Lu mana? Oh, oke. Kamu ka subek, tutup mata. Ya adegan dewasa. Siap lah sorangan. Nyaho. Jok, kumaha keadaan si Sandil? Masih koma, Mang. Dil, ya aing dadai Dil. Sia geura sadar Dil. Geura ulin bareng deui urang. Oh, Dil, geura sadar sia, ieu aing Desi yeuh, naon sia? Deal.
Aing Dewi naong sia ka dieu geura sadar Dil. Dil. Sandil. Tuh melotot. Ya, Dil. Udah. Jo, angkat Jo, angkat tuh. alhamdulillah. Dil. Lalunan. Sadar. Ayang. Sia kangen tak aing nyusul aing ka dieu. Siang dicipok dia ku aing. Alhamdulillah, akhirnya Mas Sandil sadar. Sadar. Emang aing kunaon? Kan Mas Sandil mata sekolah masa minggu. Hodil, siang ngagulir bae geus seminggu, teu sadar-sadar. Oh. Tapi Dew, urang sejadian kan? Jadian naon sih sia Sandil? Urang kan geus bobogohan. Geus lah ulah sok pura-pura, saya pasti ka DG kangen kan yang dicipok di kueng Celina. Ih naon sih sia? Geus lah di dibagi gaskeun aing mah, kadi saya dicium ku aing. Sandil naon sih sia? Dewi.